Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nguli bos, bagian pengairan. Bos mangga muda hayang nyemprot. Aduh. Tata. Aing aku mah pertanian ya gedang cangkurileng dipelak tah nu kitu namina gedang cangkurileng. Aduh. Manawi nu acan terang tutorial penyemprotan mangga gincu. Taya bos mangga muda nuju meraktekeun. Tutorialna sapertos kieu. Tapi aya nu katinggalen ya. Bos mangga muda saur nama belajar di pertanian. Tapi ieu gedang cangkurileng bet dipelak tah. Bentukna tingali dulur. Bentuk susu lain, bentuk gedang lain.